Kunaon eta nya Neng? Katunya abi ieu milarian heula bantuan Neng. Udang atuh ih. Kamu aja pengiran berartinya. Sap. Alpong. Kunaon? Balik pingsan. Tuh, udah curang kira. Masuk puntu hate mana? Henteu geus sampe gua teu masuk puntuan. Cari gua atuh da mana emang? Tulungan ayo. Nah, tungguan atuh. Yuk. Aduh, kumanya tuh udang, hei. Hei. Gimana, Pung? Tadi dia siapa aja masuk? Mana eueuh? Kemananya? Bohong mana mah? Di dia sih. Jemput kan, Pung? Ayo nulungan juga nama. Kemana ini nya? Nulungan berle. Mana tuh, Pung? Balik ke yuk. Tapi enggak ya? Geus. Balik teh yuk. Yuk. Duk, mana kemana? Lagi nang dukun kuku Aya dukun eta geus ngarasa soba jelema anu katipu Aya di dieu teh dukun teh. Beh kidu. Ayo atuh, bareng. Yuk, jangan. Urang mau lampu atuh. Atuh. Aing teh. Gimana mun kapang hidaku aing? Ieu. Tek gasiki ieu nana aing. Hah? Geus bener-bener emang geus loba jelema nu apaleun ka urang. Loba jelema nu ngaberantas. Daripada kieu mah urang mah ieu kudu ini di kampung ieu. Engke urang bisa-bisa paeh digernya ku urang kampung di dieu. Ayeuna mah kudu bener-bener ini. Ayo berangkat. Hah? Kupat bah? Kupat apa? Kupat berangkat Ehen. Ini kan tukang bisa ya batur. Aya naon itu ya bah? Udah aya naon pan urang teh teh keur nyumput jaba imah disita jaba diontrok ku pasien cuman pindah ka Garut. Abah burut? Oi bunga. Naon bah bunga bah? Burut ngamai. Cicing si anu neangan ka dieu. Tuturkeun we abah ulah sok loba omong siga masakeun torek. Aman. Hah? Aman. Cuang beberes pakaian, cuang kabur jeung abah tuturkeun semua omong yeuh tuturkeun. Beberes pakaian. Bah? Ayo teh jeung naon bah memekal pacul bah? Dibekal panuang terek pindah bisa yang ngising di jalan. Bawa pacul. Nah iya bang, geus make sendal. Geus sentuh loba mau tuturkeun aing. Lieur aing ngomong jeung mah keur loba kasus kieu teh. Kayak diharap istirahat. Para-para. Mana capek? Mung bah, mung cipe yang balap-balap mah bah. Oh, yang bala-bala tadi yuk didinya. Di mana bah? Yuk didinya nam istirahat heula. Ari pun si anu nyusul ka dieu. Cintup lah jauh kene ieu ka Garut teh bedo. Geus cukup ulah heula teh ngeureuhna. Cicing ieu mah tempatna rame teuing, pasti loba jelema anu wawuheun. Makanya jelema tadi duaan geus init neangan pasti mainna katanya. Bang kabeh kaler kalau dati ieu ulah mobilna yuk. Geus tuturkeun aing. Emang cek urang ge pung cari weurah hirupna. Cari weurah kumaha cek? Kapan cek dukun teh pung kudu ngosok huntu heula sampe mah digeboskeun. Bisi pingsan. Eueuh ku sikat untuna aya ge sikat seuseuh. Atuh ku
sikat kata ge wae pung sudah kawat Gugu si urang pejet aku mah. bae pung suana jadi lempang pung puntuna Udah kan marusuh di urang teh. mah atuh pung ayeuna jadi pingsan Alusna kumanya Sep? Mending dilongok atau tanyakeun heula ka dukunnya. cek urang mah pung alusnya tanyakeun ka dukun pung Tapi Sep euy, tapi naon pung berenang kudu mayar deui. emang kamari mayar pung Itu kamari teh mah nganyuk. kumaha tuh pung Meureun dobel mayar. masalahna mah pung suku kumaha pung sanitna Ayo ah, mun kaning hawa naga mah bau pung tong tanyakeun ka dukun yuk. heuh yuk yuk Bah, ayo teh jauh kan ya, Bah. Sampai yang Bah tuh, baca imam ya teh Bah seueuh. Kayak dahar mah gampang gitu. Jauh dari tapi melintasi penawang barangan pilihan mobil bus anu panjang anu tulisanana jurusan Tasik Garut. Tasik nurut, Bah. Sia di rumah Garut. Ini kan mobil motor. Lain aja Bah mobil jeung motor mah liwat loba Bah, tapi usahanya Bah. Lain mobil jeung motor nu eueuh soraan. Sia anu torek. Anu teu loba omong kumaha Abah. Karena pariwisata apa? Oh, karena cicing itu kumaha. Aku pada mobil jeung motor mah Bah lila Bah. Kana ngeureun Buat tuh ayu, soal ngeriya lebak, kalau motong jalan jangan banyak. Cuma kamu lagi suku dasar. ayam kene teh pung Jauhnya. heuh sepung Punten. Punten. dan bah Pak, bah bagus ya, Pak. sabahnya bah Pak, rumah ini disita pung wah, geus ini turun itu. wah digembok ahli pung kumaha tuh pung tuh geus disita pung Pasti geus pindah tuh beneran. pasti disita mah harusnya sabahnya pung Ke mananya we pindahnanya? iya lebar imahnya pung disita pung berat ku sabah loba hutangnya pung ke jaminan imahnya pung Jangan we nanyakeun atuh. ya kan we Dekat di batu. Jauh teh imahnya. sana kalau jauh di inti mah mau tetangga sabah mah Coba gitu mau nanyakeun bari teangan. Heeh. Si Ateh ke mananya? Kok cenah ngalah dukun? Kok cenah tadi kita nungguan dia? Mana si Ateh? Terbalik pisan. Piraku bubuluk ngaspal. Oh, tuh gedean. Ah. Ah. Aduh. Tuan. Kemana? Ini rusuh? Kok cenah? Kak Imah dukun mau diserang. Hang paehan dukun.
papan heueuh arek kadukun neangan maneh eueuh wae tadi arek sorangan atuh ai maneh ka mana wae tadi di tayangan Urang teh tadi teh neangan AA tapi kasareana tangka. heueuh ayo atuh bang gaskeun lah heueuh siksa ayo. Hei, Pung cek urang kumaha, Pung? Punah kakak eueuh. Kemana tuh neangan bingung. Teuing. Kemarana ieu teh? Neangan dukun Itu kunaon maneh? ai sawah eueuh kebon mah aya kebon kita ngadu hayam ari sugan teh rek meunang geus make susuk si hayam ai pek teh ele da ngaduna jam sabaraha lohor burit kemana ayeuna dukun apal teh Har. Gue orang keren neangannya saya. Akur puguhan. Dia tas teh imahna geus disita imahna geunan. disita Heeh. Nggak ayeuna mah suang jorak teh naon? Suang rempug we nama yuk. Buku tuh mau ayam mah. Suang teangan. cenah eueuh Tuh, bang teangan. Jangan lah yuk. Yuk, bukan kapang yuk. Lah. Hei, ayo. Ayo lawang rempug. Yuk. Lurus ya mah. Geus beungeut tuh jah renyo. Bepang teu waras ngirakeun pisan. Bah, bah, murag bah. Buru. Masuk kang dahar sang awur apa baheula ke puasa 40 penting semangin tadi hayang. Ki, tah aja ingin ayah. Baca kemana itu? Rumah ini dikontrakan, berarti ulah aing song di dieu. Ayo, imah saya, bah. Imah nu batur, ke cong datangan nu bogana, pan urang cicing di dieu. Deuleuh ngawe anu bae. Ki, ye, ti mimiti ayeuna mah urang cuang cicing di dieu. Sieun bah cing di mah bah di leuweung bah. Lamun di kota mah jelema pan kenareangan urang. Geus di dieu ayeuna mah urang cuang muka. Praktek anyar, neangan pasien anyar di imah ieu. Betah coba bah di dia mah bah gitu bah. Engke ge dilali lagi betah. Maneh mah tuturkeun we ka Abah heuh. Setunggu loba omong, tuturkeun Abah. Daripada ayeuna balik ka lembur maneh ke diboro, diduruk ku masyarakat. Sehingga gua ka Abah heuh. Nah gitu. Tih, ayeuna cuang di dieu urang bari ngadagu anu bogana datang, cuang penta kot Cina, cuang kontrak satahuneun mah. Bakal beunghar urang loba pasien di dieu.